para rusi kieu. Nu ngaronda geura ulangan sorangan ngaronda teh aduh eta lieur. Si Aceh ke mana? Ya, mun aya mah urang mah kalungan deui geuh. Aceh. Sama jadi euy. Aduh. Oh, eta dengan di. Mancepot. Aduh, salam heula biasa. Salam mesra. Ada sama anjir. Aduh, kumaha Mancepot? Ah, kitu teh we nyata. Ieu geus 3 poe. 3 peuting urang ieu. Karena geus sare-sare. Oh, nyata itu sare. Ari ngaronana mah geus 3 poe. Dan ieu na teu sarena ti SD. Urang mah. Da adina kan cenah mah Mang Kipli. Mulai ngarona teh ka dieu. Aya mah Kiplina. Heeh, da cenah mah maena tadi beurang teh urang ngarona cenah dibayar ku Haji. Wah, ngomong nama pagi. Heeh. Da Pak Haji makan sop ieu osokna Sok berean. sop merean. Pasti Mere beas, mere naon cenah, tapi teuing. Kumaha si Mang Kipli we da ngomongna kitu. Oh, nyata. Gitu. Maka urang mah ayeuna mah jalankeun we ngarona nya potnya. Oh, jalankeun we da kewajiban kitu teh. Bener. Roda teh. Ulang atuh ulang naon? Andalkeun ti batur wae, arang nih kudu ngarona mah. Tiris pot. Buat diri seuing ge euy. Heeh. Ya, aku telah ambil. Di rumah euy. Ini enak euy. Naon mah mah ditiung. Ditiung gitu samping tiris. Ih, atuh aing mah cing buka katempo banget didinya. Buka. Heeh, buka. Wah, Aduh, aing mah Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, ya Pak Haji. Kenaraon nih galarium? Ah, keur kieu we baju. Damang. Alhamdulillah. What? Aduh, eta Aduh, Haji. bungut. Hah, cek maneh. Geus darcan? Ah, can Haji. Acan warna Gara dahar atuh. Heeh, ngantosan ieu ngantosan pamasihan. pamasihan we ieu mah. Ieu cing bentar aku sabarana. Aduh, Haji, Iya. celah ada. Cing Asa ieu, Pak Haji asa naon teh ngaran teh? Ya ada. Sugan aya kira urang. cewacang mah pelit ning budak teh. Aduh, Ini sumput-sumput tuh ngerokok ge. We ge cari ngerokok Pak Haji. Deh, maneh yang Cicing. segala. ieu Pak Haji aya 2 ieu teh. Mani buat. Cik budak ngarere teh. Atau hiji deui. Ya geus sama ke maneh eta. Gimana rokokna? Korek. Duh, budak teh meni Eueuh deui Pak Haji. ngerakeun di rokok. Aduh. Eueuh deui Pak Haji Euy, Rokok dua buruntul, ampun, ngerakeun. Padahal mun di imah mah aya 2 slop. itu lain copot Pak Haji mah. Beuteung ngomong. Eh, Ieu we heula mah teh 2 slop we. Kita nyokot ka budak lah, ngan sararek ayeuna mah kagok Aduh, eta. Pak Haji. Naon ceng? Eta rokona Sabatang ewang, ke di ku bapa dibere lah. Saslop ewang. eta Pak. aduh ayeuna Pak Haji. Ieu teh dua batang teh geus jang 2 minggueun Pak Haji euy. Wah, Ge ku bapa diganti di suka tunggu ngomong. Aing mah euy, kumaha pot aing? tuh enggak yang ngerokok. Entak bodoh ngarokok wae. Heeh bae lah. Isukan ku bapa dibere. Benar. Aya saslop deui itu. Ay, Saslop ewang. Keun bae. Kayaknya. Heeh. Itu tapi yang udut yang teu kuat eta. Pak Haji, Naon? lain Pak Haji teh ngaronda teh ayeuna teh dieukeun ka Mang Kipli. Heeh, ning bayi ku naon? Aya urang mayar wae sok loba duit. Saya nama urang we di sorangan. Era mayar gitu sok loba duit kayak cek majarkeun cek masyarakat. Wong loba duit kawasa. Hayo we ditahan batur cenah teh. Madak aya kali-kali mah ngarona we jeung marane. Hitung-hitung maneh bae semangat. Tapi tadi si Mang Kipli ngomongna cenah ke urang penting ngaranna si Pak Haji cenah. Itu tapi Pak Haji geus mere duitna. Si eta mah nganyuk ti heula. Wah, heulnya bayi. Mayar ngahutang teh nya mayarna ku ngarona. Wah, Oh. Heuh darek pi manaon si eta boga duit keur mayar ka bapak tuh.
Aing masih pada mah Paji seur atos mah teu kudu eta tuh. bener Pak Haji. Oh ngan pada abdi tinggal teu segala cara teh naon. Era secara lahir mah ku tetangga. Abong kawasa duit, hayo muruhkeun cenah jaga ge ngarona teh. Matak asa kali-kali mah abdi we ka dieu. Ngarona jeung marane. Kan ieu poho eta bieu rokok teh 2 slop di imah nu sugan teh marane aya rokok di dieu. Nyawa ieu dibawa beduana rokok teh 2 slop. Aduh bawa Paji mah. Poho sugan teh marane araya di dieu nya ngomong 2 batang kieu mah aduh ni watir manis dah acan nih ngomong mah. Acan nyetanya. Acan Pak Haji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh. Mang Aceng, Damang Mang Aceng. Pak Haji. Ampun Pak Haji. Kemana wae nu kerja? Tadi geus balik di pasar yeuh. Pak. Naon we dagang ka pasar? Lain jangan beas. Haji, kumaha we teh? Cageun. Nya WC mah bener. Eta mah diruksak ku maneh da gawe maneh modeuna. Ruksak dibenerkeun bingung teh WC urang. Mesti lah eta 2 minggu, 4 wae jadi ruksak we kabeh. Mang Acengnya. Makanya kali Mang Aceng kan sok milu ka Pak Haji. Teuing, datu mere di dinya ka urang. Heeh, bener ge poho. Baru Kawin ge mere ning ah. Ela pot, aduh, yang ka WC tuh, aduh. Oh. Ela nya Pak Haji apoteun nya. Atuh kumaha? Assalamualaikum. Kelak. Naon Pak Haji? Mang Aceng. Kumaha? Kali ongkot cenah rek di dinya nu ngarona. Nah, kala ieu jadi puteung. Haji, apoteun Pak Haji nya. Mang Aceng nya. Pot. Ya, silakan. Assalamualaikum. Salam. Teu tanggung jawab hidup mah. Haji, Naon teh? kita tiris gitu Pak Haji. Abdi ngarona ti 3 puting gitu. Nya Nya jeung abge teh kitu poe tilu peuting teh. Geus main mah cicing di dieu. Anu yang ngomong kuing teh. Urang yang balik. Balik senang. Haji, abdi ti payun tadi. ai itu ngomong teh naon teh ulah baralik. Ini mah abdi sorangan jadi cepot. Haji mah geus di dieu. Pot, Ih, pot. geuningan. Sis. Aduh, hot. Kayaknya sawae nu ieu Aya deh Cing. deui. sudah hidup teh. Ieu basuh, sudah hidup teh. Atuh tong di dinya. Basuh ieu baca Tong di dinya atuh. hari urang ayeuna nu saha wae anu ngaranna ieu. Teh. Aya urang duaan Aya di teh uing teh keur geus ngebeol si kemot. si Kemod. Oh. Soalnya teh geus balik ti Majalaya. Aduh, Oh, naon? oleh-oleh cenah keur urang. Oh gitu. Iya. Oleh-oleh ge oleh naon si eta mah tuh mending di imah Pak Haji leuwih loba. Oleh-oleh naon di pagi. Oh segala aya maneh hayang naon aya atuh mendai ka Aya. imah mah aya. Cing ado yang keripik bonteng. Keripik bonteng, suka aneh-aneh wae. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh. Ini mah dibere mah. Aduh. Haji, Damang Haji. Alhamdulillah damang menang naon maneh. Ieu mau oleh-oleh. Di mana deh teh? Kita menang di Garut Naon ngaranna? Itu jika bercucuk tapi bersisit lain. Ganas di Garut. Ah, Di ai ganas mati Subang. di Subang di mana? Subang mah ciri khas teh Naon dah? tahu Ai tahu mati eta Garut. Cen sia. Pan ieu teh di Garut. Jol-jol di Garut. lain jadi denge-denge ngobrol teh maneh teh encan sarare. Asa teh nyarambung. Teuing teh. ieu teh ceuling sigana aduh poho. Duh. Ah, jika nama Wah gaya make helm nih teh. Heeh. Euy. Cing bari jeung urang ngajarankeun tugas jeung ngaronda. Cing hiburan atulah. Naon we maneh arek pantun, arek nyanyi, arek naon terserah bisa dongeng ge ya. dongeng sok. Dongeng-dongeng. Naon judulna atuh Nah, kudu ieu urang Jelema teh. buta. Jelema buta. Aduh, Ai jelema buta teh dua. teu nempo apa gede? Buta Buta nempo. teu nempo. Teu nempo eta jalan jadi lolong panonna teh. Ari duit nempo. Henteu, mau duit ai kana randa mah nempo. Iya mah. Sugan mah ieu mah kudu diubaharan sugan di panona. Orang dipoles heula. Tidak nutang nyari teh. Cek ngobrol ieu heula. Ai eta teh. Nu buta teh ngaranna teh hiji Udin, hiji Tatang. Heeh. Tah. Eta teh lolong pandorana nya. Arek nengan gawe ka kota. Terus Ya si Udin teh si Tatang. Tang.
si Udi teh naon urang naen gawe ah ka mana cenah urang naen gawe ka Kota mana? kota Majalengka cenah Oh, Majalengka. Terus? tah pan Majalengka mah pan edan teh aya leuweung kitu gunung Oh, Kota Tangkalan. tuh leuweung angkalan Ka dieu jeung ngareun pot. Nya aya di tukangan. Haji. Ayang Sopan. ayangnya apa gitu tanya gitu Lainnya ditanya baya pugu eta naon dia ngadongeng teh. tah pan hari Majalengka teh pan loba nama mudun Mudun. ceuk nu budak teh si Tatang Heeh. din hari ieu jalan teh mudun Heeh. ning apal maneh ning pan urang mah pernah eta bentas teh di cara maneh budak ge maneh panet teh cacingeun Heeh. si Tatang teh Terus? tah terus ka hanap tah aya logak meureunnan katijak si Udin teh ajib cenah aya logak euy labuh cenah si Udin teh labuh si Tatang teh neuleuh atuh goblok teh goblok pan aing teh lolong saya kumaha neuleuh teh dah Sombongnya. Sombong atuh gitu. Aduh. Terus Nah, kumaha ceritanya? tuluy we di jalan teh tah pas ke kieu da si Tatang teh nyekelan kana ieu tah kana punak nasi Udin Heeh. kieu we plok keuna tangka kalapa Terus? jeung si Udin teh tang aya teh tangkal naon tangkal kalapa cenah ning nyaho urang mah pernah beuntas teh cara maneh nah tah cing coba tingali eta eung aya kalapaan we cenah da teh nyaho goblok sih da aing teh lolong sih kitu nah si Udin naik ka luhur tangkal kalapa si Tatang mah ngadagoan di hanap dah si Tatang mah tujuan eta naik ka tangkal kalapa tah naik ka tangkal kalapa teh teu nyahoeun di tangkal kalapa teh urut ka bentar guluduk jadi pan ka bentar guluduk mah anjing Kumaha teuing? Ngomong-ngomong heueuh maneh ngomong nah. Bawaan teh heueuh. Sok ngomong. Sok-sok we Arek ka ngalir ngidul ge ngeunah ya. Meuli nikmat. Berat kieu jiga ngaraha ieu teh tiga tuang jeung Jam sabaraha ieu? Jam sabaraha ieu? Oh, jam sabaraha mana bawa jam? jam eta Nah, jam sabaraha? jam setengah kurang saparapat Alah, nah hanya itu dulu. Padahal sore ke mesti ngomong ditulikeun. Ngeunah bener. Aduh, bari pan eta teh ngaroho. tangkal kalapa teh pan ka bentar guluduk meureun geus tutung ujung nama Heeh. Aduh. ai si Udin teh meureun kieu tah koleak naik teh nyawan buntung koleak kana koleak jebret tungtung nama Ih, eta digelo takol betung-tung bedok ieu. ieu teh geus juga ieu Berat din. Asli berat. kita mah Paji berat pisan ya mah. ieu rek dituluykeun mah ieu Tuluikeun sampai ka mana ge. saya tuh Pot mana cuma nih kan ngomong-ngomong. Ngadongeng dulu asa rau kieu. si bunga dulu lah kedekna Sok. Sebenarnya teh lapar lautan. Aduh, sia menjorok aja. Bau kieu pot, siang geus mandi sabaraha bulan pot. Jorok mana cepot. ieu rek dituluykeun deui mah ieu Sok tuluy. Tuluikeun sok. tah ai si Udin teh pan rag-rag Ku pot si mau gaeng pot atuh aing reuwas. Mun jantungan kumaha? Jauh deh ke rumah sakit. Sok si Udin teh pan rag-ragnya ka mana? ka hanap ka taneuh Sangka teh kaluhur. tah si Tatang teh ngadagoan meureun di hanap teh Eta Pak Haji meuni di tukangan gitu aduh Mana? pamali. aduh ieu dengekeun heula atuh Sok dengekeun. tah ai si Tatang teh meureun si Udin teh nya Tak ieu nyameuh aduh. cicing dia teh pan rumah cerita deui dia Sok. Lain jadi mana jadi pinternya tina pinter jadi bodoh. Tina bodoh jadi pinter. Pabeulit na otak mana eta ayeuna. Dongeng kan judulnya naon? Cerita naon? Tidur gitu. Meni pabeulit eta ngadeng. judul lain sebelum makan kita tidur dulu Aduh, aing Pantes. pabeulit ku judul lagi. aduh tulikeun teh ieu lucu itu lampahnya Lucu keur sorangan aing mah tunuh ngadengin oh aja. pancen nyaho meureun ieu teh Sok kumaha? Sok, urang si Ud sok. aing Nah, abang maneh cepot. Meni pacet prok ngomong ge teu bente. Balik atuh.
teh si Udin depan gerak-gerak teh kuat nyihan maneh. Jadi Terus si Tatang teh merenyang kana teh nu ngagubrak teh kalapa. Nah, efek Padahal teh si Udin. si Udin ruas atuh. Nya si Udin bang keur mangihan maneh terus bengong beran di anak teh kieu weh. Iya, nah nyeri teu ngomong-ngomong si Udin teh. Da keluar cikina ku si Tatang diinum. Atuh Tah cenah. Kalapa teh murah euy, geus murah euy. Pas diinum ku si Tatang. Ajik. Manya ieu teh si kalapa teh asin ieu teh cenah. Itu, sok ra. kehujanan kalapa teh. Kalapana Kalapa kahujanan. kolot cek si Tatang teh. Kalapana kolot juga nama kot. Kalau padahal mah eta teh si Udin eta teh. Eta mah. Kot. Hah? Ini sih lapat euy. Cing meuli nasi goreng atau naon lah gitu. Oh, Apa dia? Wajinya Mulai naon Paji? Si Karena goreng. lah kayak nasi goreng ke sate gitu nya. Nah, senal urang jadi pahilik ieu. Nya. Aya we nga yang eta we non teh. Pes jengkol. Heeh. Pahi jengkol. Heeh. Oh aya di Kosambi pes Oh, jengkol. siap, siap. Ya terus gitu we Paji ya abdi milarian tuang udah hafal pisan. Oh, Ada iya, nya. apa teh? Dua. Dilo tuh. Oh, tilu jeung saha? Apa yang ieu teh? Oh nyesok atuh. Jadi gantian gitu banyak. Siap. Bayi gantian. Nuhun Paji. Doakeun abi. Pot. Gimana mau oleh-oleh tadi bawa deui ya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ngomong emang oleh-oleh tapi bawa deui Oh, nya mah. sangat Ada tiga cepot. Atuh meujeuh ke abi we ieu mah. Disimpen di dia. Bayi, Naon? kita oleh-oleh di mana cenah? Tinggal. Di rumah. Ada nggak kayak maksud ada cakilnya bajunya. Heeh. Orang eta we urang patunkeun heula. So, cing Buah tomat buah putih. Ah, Tamat euy. Alhamdulillah. tepuk tangan. Undangan atuh. Mang Maman meuli entok. Mantap.